tipeting kaberang karasa pisan. Marni, Marni, Kah, aya naon Abah? kadieu lanan sakedeung. Abah boga picaritaeun. Ieu mah. Aya naon atuh Bah? Enjing-enjing tos ribut picarioseun. Lain. Alah. Abah teu loba kabingung. Ayeuna teh geus tanggal 12-nya. Mangkaning urang teh masih keneh boga hutang deuleu. Kasaha? Ka Juragan Raden Kepo. Ari geus sametan naon deui atuh Abah? Marukanan teh kumaha? Pangabutuh kolot mah ieu, moal burung teu eueuh pasti we aya bae. Nyari parantos teh naon deui atuh? Kapan mangkukna teh? Abah teh hayang meuli bako. Marab hayam geus beak. Nya kapaksa we Abah teh ucelak eclok. Kabeneran dibere bolongan ku Juragan Raden Kepo. Manganing sabaraha Abah? Anu ti heula geus aya meureun kana 30.000 mah. Anu kamari nginjem teh 4.000 perak. Abah masuk nyiar-nyiar pikiraneun. Padahal mah atuh Bah, butuh sakitu mah ka abdi we nyarita. Ari maneh boga duit di mana? Atuh kumaha we abdi marek ngababu-ngababu cek paribasa. Alah. Penyakit beki nyedak. Mangkani ngan saukur 3 poe deui waktuna Marni. Sabi satu balah make dianggo salempang sagala rupa. Teu kedah jago di salempang teu make jadi hariwang. Eta mah kumaha abdi we engke ka ditu nama. Da Abah teh kolot maneh atuh santeuna we. Ari kieu-kieu teuing masok tungtung teh jadi bingung. Punten. Punten. Basik. Basik. Itu hayam tuh. Ngoreh kana itu tuh sawah batur. Atukeun bae nah ka sawah mana hapira kurah koreh. Sah di luar. Koreh ngas naib. Aduh ampun. Cik mari ka ditu gebahkeun. Hayam urang mah meuni teu meunang we ngalantok ka sawah ge. Nya da meureun macokan pare Abah. Kitu teh mah meureunnan. Masuk. Buru tuh Juragan Raden Kepo ngamek tuh. Aduh, sok buru atuh Marni. Syah! Syah! Hei! Bisa ku aing dipancing. Karek sakitu geus norojol tuh anakna. Marni, Marni. Juragan. Kumaha Bapak Damang? Sae. Saing pugu ayeuna teh kalerasan nuju kakeunaan ku panyawat. Panyawat naon? Duh kada rupa mah kitu wae panyawat teh geuningan teu goh-goy. Irungna ngucur wae. Boson. Anda di boson mamung sakali-kalieun. Alah, ari cek akang mah. Nah, aneh nyebut akang. Tari abdi mah teu bitana ka langit keur nyebat akang mah. Sebutkeun akang, tong make nyebut juragan-juragan. Tapi kapan sanes mah? Keun bae batur mah. Tapi pikeun Marni sorangan teu berlaku juragan, teu berlaku aden. Sebut akang gitu. Aduh. Marni, Hah? kajero yuk. Ayo urang kajero heula. Ngopi nanaon teh meungpeung isu keneh. Sabios juragan. Eta geus nyebut juragan di juragan deui. Akang cek akang tita tadi. Akang. Aku udah rasa masa teu pantes keur nyebut akang mah. Panteskeun.
juragan. Akang Akang. tapan ngeunah kana celina oge. Marni, ayo urang ka jero heula. Ai. Tapi mah bade ngagebahkeun hayam itu ngacak sawah. Keun bae, sawah-sawah akang. Nah, hasana teh dipiara-piara ku akang keun tong make jadi urusan naon. Moal, keun antep sina seubeheun anggur mah, sina gede telihna. Moal juragan. Kumaha? Tara benang di bawah dianan kudu jadi kolot. Marni, awak jangkung leutik banget. Ngadaun seureuh teh bener. Hayu, ka jero yuk. Tong kieu pananganana tuh. Oh, ulah. Tong kieu pananganana. Nah, aku naon? Sieun katinggal kudu sanes. Oh, Marni tegas boga bogoh. Marni tegas boga layan. Sanes ku kitu atuh di juragan isin mangkaning batur maneh arangkat ka sawah. Ari juragan parantos capak cipik kieu. Keun bae nah. Sakabeh anu aya di daerah ieu akang anu kawasa. Akang anu bogana. Nah, sana teh keun we batur-batur urang-urang. Tong kieu atuh. Tong kieu juragan aduh isin atuh. Make isin-isin segala rupa. Hayu, yuk. Marni, juragan mah kudu sangki bikin kanyana ka dia segala rupi. cicing. Itu teh. Keun bae. Abah bisi ngantosan atuh da juragan. Tong nyebut juragan. Akang. Tebih tanah ka langit. Eueuh. Tong make nyebutkeun tebih tanah ka langit. Yeuh. Tong kikihan atuh. Tong kikihan juragan aduh isin. Mana teh pami ka pernah kudu sanes pabli teh bateh disangka jalmi naon, disangka istri naon. Juragan. Cicing da teu naon. Juragan, abdi bade lumpat ya atau abdi bade ngajarawok? Hek. Sok sing tarik kadinya ngajarawok. Jambe, kunaon? Yeuh, Marni. Kudu nyaho sorangan atuh. Kudu nalipak maneh. Bapak anjeun teh geus nginjem duit. Tah ka juragan Raden Kepoh teh kakuring pisan. Ayeuna atuh hitung-hitung mulang tambah we. Nah, hasana teh. Abdi teh hayang dicat sampah. Abdi teh hayang dihina ku pangkat juragan. Lucunya maneh. Yeuh. Marni, cek akang matibatan nolak ieu. Yuk, meungpeung isu keneh. Haneut geura. Tong kieu juragan. Ieu pananganana atuh tong coba cipik. Ya, juragan. Cicing, teu naon. Meunang pan saeutik mah. Kenging. Kumargi urang memastikan di tepi. Saya patula patalina naon. Keun bae masih ngeupat patalina naon oge. Yeuh, nu penting mah urang senang, akang senang, nyai oge senang. Yuk, ayo gelis, ayo sayang. Itu kamar, pintu terbuka ke urang duaan. Kabeh anu geus kabeunangan ku juragan Kepoh, aduh muji atuh. Ewa pikeun abdi mah teu aya. Ya. Ya Allah. Kamana ieu teh budak teh cenah? Marni.
Itu abahnya orang. Cicing. Abahnya orang. Pada dilesotkan moal. Abah moal abdi bade ngajarawok deui. Yuk, sakedeung we. Yuk, ayo. Alim, Marni. Yang sen. Teu ningali aya budak abah kadinya. Tadi mah aya bah kadinya tah. Ka mana? Tadi mah kalebah tadi mah tah neangan ieu cenah hayam tadi teh. Peda macokan ieu cenah pare. Aduh. lesotkan. Cicing Marni. Akang deudeuh. Cicing. Ku akang urang usapan heula bitis nanya. Tapi kian juragan. Kesempatan ker aing rek lompat. Aing rek lompat keluar. Aya naon Marni? Aya naon? Abah. Kunaon geulis? Kunaon? Sok caritakeun ka abah. Tante ingat. Kunaon geulis? Kunaon? Juragan kepo. Nya kunaon juragan kepo teh kunaon? Gara-gara abah gaduh sambetan. Nagi abah. Abah. Alah. Nah, kapan abah nu boga hutang na oge? Hidup mah teu boga hutang. Mana ena juragan kepo na mana? Ibu Mina, abah. Sawios tong dicorak, abah. Ogoan sia kepo. Rasakeun. Isuk jaga ninggetrok ku aing dibales. Asal hutang geus punah. Assalamualaikum. Geningan juragan. Dewek air perlu. Air periogi naon juragan? Nah, make nyebutkan air periogi naon. Si lain asik. Rumasan teu boga hutang ka dewek. Laras rumaos. Nanging ulah waka ayeuna tu juragan. Abi teh can gaduh hutang. Bisa si laing erek mungkir,
bisa si laing erek naon ngaranna teh minta waktu tapi kamana Marni nuju di pengker juragan sina ka dieu Duh atuh da salaresna mah pun anak teh parantos hadean sareng Cep Dadang. Allah si Dadang anak tukang comro hah aduh lebar atuh ki asik mani ngebikeun ka saya yeuh juragan aden kepoh anu ngawasa daerah ieu pira kumaha teh dibikeun duh ka atuh ari abah mah satuju we pira ku atuh model Marni nepikeun kita satuju mana ayeuna budakna mana Marni Kah? Aya naon abah? ka desa Kedeung Ini ngai juragan. Mar emut keneh ka akang ai Leres emut kene. yeuh Mar bieu teh abah teh geus nyarita ka akang cenah Marni teh rek dibikeun ka akang kumaha kira-kirana pira korek mung deui wae mah kapan geus sidik Marni teh ayeuna mah geus dibikeun ku Bapak Marni tapi cicing heula basik cicing ulah bakal ngomong urusan kuring jeung Marni cicing Leres abah. Ari abah sok saraosna. abah mah teu mikeun henteu abah mah kumaha basik nyarita teh kumaha laras juragan sumun gitu hutang bade dibayar nya kudu ari dibayar mah tapi ayeuna mah cek kuring keun bae teu kudu make dibayar hutang lunas asal atuh da pun anak teh parantos hadean juragan geus sabaraha bulan hadeanana karugianana dibayar ku kuring dibayar jangan salah ki asik dibayar ku kuring sabaraha karugianana sanes ku karugelan kitu nun kumargi parantos lami we kitu papa hade Marni Kah? di dieu jeung akang calikna Alim sok rarate. nah akang teh nanggap naon dianggap merang pare Sanes ku kitu juragan. Iya abdi mah watos kapun bapak. nya lamun karunya kakolot dengekeun Marni ayeuna hutang ti mimiti nginjem 30.000 nepikeun kamari nginjem keur meuli bako dilunaskeun dipunahkeun ngarti tapi dah alah ki asik salah make nyebut tapi masalah leres nanging da alah komo make jeung nanging eueuh nanging eueuh Kadi Mar Pios abah. nya abah teh berat-berat oge rek dibikeun we Mar kusabab heuda teu boga duit ayeuna mah tuh duit di mana abah teh benar Mar kadenge bieu Abah ridho. nya kapaksa we kudu ngaridokeun maneh Abah rela. abah kapaksa kudu ngarelakeun maneh Ari Kang Dadang rek dikamanakeun abah. abah ge bingung ku ngaran Dadang teh tapi dari geus kieu kajadianana mah kumaha Marni Masik pokok mana malamun boga minantu ka juragan Raden Kepoh moal burung teu senang moal burung teu bunga ba asik hayang usaha naon erek muka heleran erek meulian sawah atau erek naon prak geura caritakeun Marni punten juragan abdi bade nyarios we lah sareng pun anak heg sok Mar ka ditu lamar Naon bah? Marni
Cek abah mah geus we tarima lah keun bae. Soal dadang mah gampang kumaha abah we nyaritana. Tapi bah, Kang Dadang teh sakitu bageurna kapan ka abdi teh? Alah, ulang bobodo we. Bejakeun we Marni geus teu sukaeun kitu. Tapi sakumaha teuing nyerina meureun hate lalaki bah? Geus tong jadi urusan. Cenah manehna erek. Kumaha Pasik? Lami-lami teuing eta tuh ngobrol teh. Engel atuh ya kuring geus teu kuat ya kusono ya aduh. Sakedap juragan. Jadi ayeuna mah geus we. Marni teh kudu daek. Keun bae kumaha engke we ka ditu nama. Nu penting Marni bisa ngajodoh ka juragan kepo. Abah rek dipangmelikeun heleran. Abah rek ditah melian sawah. Leuh, aing mah geus teu kabayang. Teu nanaon? Ari pikeun abdi mah teu nanaon bah. Asal leres reseh bah ridho. Ridho keun bae. Beres. Parantos juragan. Abah teh milu bunga. Lamun teh mana bete nanya Marni na ceng teh daek atawa henteu. Ari jawabanana Keresaheun. ayaku beres. Mar, Kah? ngoncrang aya namanya Marni. Kade gerak kade. Ayeuna mah Marni teh geus jadi pipa majikaneun Akang. Nya, Teu kudu salempang, teu kudu hariwang, teu kudu ningnang. Marni bakal senang. Atuh anu jadi bapak oge Pak Asik bakal senang. sanes juragan. Senang teh senang naon? Senang. Abah rek meuli sawah, Leres, abah rek meuli heleran, leres. dipangmeulikeun ku ngaran juragan Aden Kepo. Ngerti? Hayang sabar hayang dibere duit. Ari abah masalah keur meuli bako we. Alah, meuli bako mah tuh cetek, bah. Sok ayeuna hayang naon? Marni, Kah? calikna diserang Akang ya. Aduh. Ulah cak teuing atuh isin. Geus eueuh isin ayeuna mah. Isina kapan kamari geus paeh dipacok oray. Tenang we jeung Akang. Nya. Tapa ngambung meni mancung. Eta pipi meni hade gitu. Tong ngiwit. Geus teu kuat ku sono Akang teh. Aduh. Lamun cacak-cacak di imah sorangan, geus buru-buru we dibawa ka kamar. Pada naon? Nyarek naon rek main pangal dan geus di kamar mah. Yeay. Menito onye. Marni, tetep panon Akang tetep. Aduh, ieu kana hate meuni ser. Nud. Cenah kana hate Akang. Juragan mah. Tong nyebut juragan tidak tadi ge. Akang meuni geus artel dia ceuli nyebut ngadenge juragan. Akang. Mun Akang mah meuni kitu. Pan geuna kana ceulina ge. Tong elek ketek atuh isin itu aya apa? Kang. Ayo urang buru-buru ka ditu yuk. Hayu. Masih. Kesak kedak juragan. Ieu nuju ngadamel heula cai. Alah, tong ngariweuhkeun. Keun bae juragan mah tarang nginum cai. Geus we na mah geus teu kudu loba omong basik. Ayeuna Marni kukuring rek dibawa balanja ka kota. Erek dibawa ngador ka kota naon anu dipikahayangna kukuring rek dipangmeulikeun basik. Aduh, sami nuhuna we atuh Aden ari kitu mah. Tah, kapan ayeuna mah senang? Janten abdi teh gaduh sametan. Wah geus teu boga hutang, ayeuna mah lunas. Lunas ayeuna mah. Duit urut bako pek mere. Duit nginjem 30.000 pek mere. Geus tong jadi pikiran ayeuna mah. Pokona Marni erek dibawa kukuring, erek dibawa kuriling ka kota.
Ari kuriling-kuriling teh nya muter-muter kota bisi Marni hayang barang beli hayang meuli baju hayang meuli pakaian anu aralus anu harurung herang selop anu harga 30-40 ribu enak rek dipangmelikeun ku kuring saja bati eta kuring idinan ye idinan kumah juragan oh rek dibawa rek ieu rek diajak Mar ayo bade diajak naon juragan erek diajak main yuk tenis ayo Mar Abah, jong ku abah didoakeun sing salamet sing tinemu bagja ulah aya bancang pake buh itu kalayan ieu Marni Kah, ayeuna mah Marni teh geus gemleng milik Akang nya nah Marni rek ini teh bae ninggalkeun Akang basa taeun mah kapan lumpat geuningan nyebutkeun abah-abahan ayeuna mah moal paling nyebat akang-akangan. bener kudu kitu sing karunya kakolot pokona mah Marni duit 30 ribu teh kapan lain saeutik ayeuna mah ku Akang geus dilukbarkeun geus teu jadi pikiran kapan ayeuna mah yuk hayu Kamana? Nih kitu, abi mah hayang nikah heula. waduh gampang nikah mah Teu aya, pokona asal geus disaksian ku panghulu jeung ku Bapak Naib. Resmi, abdi kersa ka ditu tuh. Pintu terbuka, mangga bade di mana-mana oge. nyaan Marni Marni Juragan, tong nyebut juragan Akang laras akang, hayu atuh kamana? hayu Kamana? ah Iya, aduh. Nyewa juragan mah biasaan pisan cuma cewek teh kana ping-ping tinggal mini garareuneuh. bakatku sono bakatku moho atuh danyaan ningali awak sake gamulangna ningali bitis nepikeun ka kolenyai ser nud
juragan. Gitu guys, jangan nyebut juragan. Akang gitu kumaha eta tadi poho. Cenah tadi rek ngajak jalan-jalan, puter-puter kota. Oh nya, poho. Ya tuh. Ayo, rek naon kana mobil, rek kana motor. Aduh. Cik, atuh geus jadi urang imah mah pang mamawakeun cai ka dieu. Kailap sekedapnya. Alah. Pamajikan geulis. Awakna donto. Bitisna meuni sugan malaya we. Lamun katingali ti tukang, geus lepdur lah. Hebat eta mah pokona mah. Ya, Cai. Heuh. Lamun ditang euy kieu atuh bakian atuh Mar. Ari atus di mana bakina? Itu tukang lemari. Hilap kena sakali malah ke gampi lari perantos ngadua kalian mah. Seger. Aduh. Nikmatnya an. Sami deui. Ayo make coklat sekali mah tuh. Meninggal gitu. Halabhab. Ari di Bandung mah lain halabhab. Halabhab. Ya. Ayo, ari kanggo motor? Mun kana motor lah. Ya. Mending kana motor atuh. Nyekelan sing pageuh. Inget sama zaman akang baheula. Kumaha kitu? Baheula zaman sok beboncengan, ngahajapan. Saku teu di bolongan. Ari maksudna? Supkeun leungeun. Nyekelan sing pageuh. Pokoknya mah beres segala rupana oge atuh. Ayo. Tinggali mana? Tinggal itu. Waduh, hebatnya. Tinggali lampu nih harerang gitu. Di mana? Itu tinggali itu tuh di tengah jalan. Ini kararoneng kieu nya Kang ya. Terus nyekelanan sing pagi atuh. Tah gitu. Ari itu naon Kang anu luhur? Tah itu teh gedung teh teh hotel. Ari itu nu bari ditu geuning anu jajalawokan. Lain jojorowokan udah gang kaset. Ayo. Ka mana dia enak? Pokoknya mah jalan-jalan we. Nyanyar seperti di kota. Sok ceritakeun hayang naon kari nuduhkeun. Itu tuh dina kaca geuningan di jeroan kaca. Etalase teh nu kitu teh. Tah di jeroan eta aya selop jangkung. Aduh, palai. Sok taroskeun sabaraha pangasna. Make kudu nanyakeun kumaha Kang we duit-duit ya Kang? Sikan. Nah, sok. Naon deui? Duh, Kang itu tinggal di angguan misalnya kayak gitu. Hayang angguan. Sok, pokona mah asal nyarita, ku Akang moal burung teh ditedunan. Itu teh. Sok, naon deui? Ditabeng ku Akang mah asal Salah naon? engke wih ti dieu. Ya. Pokona mah mumpung eueuh si Karsi. Menuju ka mana gitu pembantu Akang teh? Keur balik heula 2 poe. Ini jantan kesempatan. Tuh tinggal itu tuhnya, itu bioskop tuh. Tuh, beningan tuhnya. Tuh, aduh, rame film lagi sih nama. Rek lalajo heula. Saratuman lalajo abi mah. Ari geus sok ka mana wae. Ka sawah. Sok atuh terus ka mana deui? Bisi hayang naon tuh lukeun meungpeung ayeuna di kota. Aduh, kumaha marni mah. Sok emut ka abah abi mah. Cik mang menggalikeun bakiak. Wah, di dieu mah bakiak. Urang meuli senalnya. Bakiak, da abah mah terang senal bakiak. Paranti katajuk. Gampang nu gitu mah. Ayo.
Nyekalana sing bage bisa labuh. Matak ke. Nyekalana sing bage. Dep. Kia. Tah, gitu kan page mal hariwang labuh. Aduh, tinggal itu. Tuh itu teh neon tuh. Itu lampu. Nya, sok sing bage. Anu jadi anak geus dibawa kudu jadi salakina bari jeung can dikawin ge. Genah rarasaan teh hutang punah. Dan kala eta cenah anak dibawa jig deh teuing. Kolot mangan saukur ngaduakeun mudah-mudahan sing salamet, sing dibere rezeki gede, tohaga ngalah bisa nulung ka kolot. Model ayeuna kepan geus bisa tamulang tambah seutik-eutikeun ngalukbarkeun hutang pihutang sorangan. Beres pisan rasan teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampe sok kajero surungkeun we pantun ada teh ditulakan. Wah, geuning Cep Dadang. Laras bah, damang. Cager ari awak mah ngan hate abah teh rada teu merean ieu teh. Kunaon bah? Panyawa teh kana manah wae abah mah. Duka teuing di baheula abah mah lah. Calik nya Cep Dadang. Kumaha wartosna sepuh-sepuh daramang selayana? Sae bah. Ge sakedapnya. Kieu geuning ngarareueuh nu ngabaturan teh urang nyenak cai heula sakedap anggur mah. Ka mana marni ieu teh? Jasa sok norojol nyampeurkeun. Sok Cep Dadang ari nyangaleut heula saya aya we. Kulub sampe di dieu mah teh anu aneh, bajidor we tah. Naon teh bajidor teh bah? Nya ngaranna eta teh ngaranna tipung bajidor di dieun kue ku abah teh disangrai. Nuhun atuh bah. Kan ditampi. Ditampi sok. Lumayan geura lah. Tampi atuh bah. Mangga. Segar. Nya. Sanes Cep Dadang. Abah teh gasik nampi enggal narima. Kuayana Cep Dadang rurusuhan angkat ka dieu. Aya naon ieu teh? Teu bah, hoyong ameng we. Aya nu kahiji mah satos lami kitu teu patepang sareng kulawarga abah di dieu. Rami nama Marni. Laras. Kieu ieu teh Cep Dadang. Abah teh prihatin atawa nyeri hate aya. Atau ayah. Nah kumaha gitu bah? Ari prihatina sasat nama biasa di baturan kudu jadi anak. Aya nama eueuh. Nah ka mana gitu? Geus aya meureunana 18 poe mah. Marni teh dibawa nya aku bicarogeunana. Dicana ku bicarogeunana? Nya bugu. Ulah kirang-kirang hapunten we Cep Dadang. Ari ka abah mah nyaritana teh moal lila cenah. Dupi aya pesan-pesanan naon panginten ka abdi? Eta ge nyarita ka abah teh pangdugikeun cenah ka Cep Dadang yen manehanana teh erek luncat mulang. Loh, luncat mulang? Janten hartosna teh bade nikah sareng itu anu nyanakna teh ya. Dupi nyanakna saha bah sareng urang mana?
Ari nu mawana mah deket di Baledog kaliwat di Ciduhan Labokot. Duh, salahnya. Cobi balakakeun we bah, da abdi mah moal aku kieu ari tos kieu kajadianana mah. Juragan Aden kepo. Ya Allah. Si kepo. Anu laras nyarius teh bah. Abah teh kolot. Biar aku mah kerek dianggap budak ololeho. Wah ngomong teh bener abah mah Cep Dadang. Ku ayeuna kitu abah teh neda agung cukup lumur jemar hampurana. Ari geus da kieu kajadianana kumaha. Ngan ari atohna abah teh boga hutang tadina teh. Ari gede mah henteu ngan saukur we. Kusabab ditatagih wae tungtung nama Den Cep Ahmad teh saha kepoh teh nyuhunkeun tanjakan. Ari tanjakanana kumaha cenah bah? Ari tanjakanana mah menta eta Pugu Marni abah teh bingung. Kusabab geus hadean jeung Cep Dadang anu sakitu lilana. Aduh. Nah tuh abah teh sares nyarios aduh gaduh sambetan mah. Ka abdi we nyarios pira sabaraha abah teh gaduh sambetan teh. Dikeun karela eta. Nyeta tuh Cep Dadang susah ngomong nah. Abah teh nya dicarekan, nya diteran-teran kue tanganan ujang Aden kepoh teh. Padahal mah bah nyarios padahal mah ka abdi ti kamari kene. Abdi teh deudeuh nyaah kamar ni teh. Nah ayeuna kalah kadibikeun ka jelema kitu buaya. Bingung puga bah ge. Tapi keun bae da ayeuna mah geus kieu kanyataanana. Lamun teh mah Cep Dadang keur sangantosan urutna. Ari abdi teh dianggap naon bah? Padahal mah abah teh ulah kitu. Heug badami heula kumaha dena. Kapan abdi teh dinten teh oge sasatna mah geus sahadean jeung Marni sababaraha lilana bah. Ulah lepat harti ieu. Ulah nyarekan ka abah. Ya abah sudah nu salah. Ayo dibikeun ka jelema kitu. Tos micen anak hayam we abah mah ka jelema teh. Memang lamun disebutkan salah abahnya salah abah. Ngan sakali deui ti abah kersangantosan Cep Dadang da alami. Abdi teh rek dianggap naon ku abah teh? Erek dianggap jelema playboy, tukang ngahareuikeun awewe. Setia sabi mah bah. Aduh. Sanajan nya ge pagawean ngan sakur kieu abdi mah embung. Hayang ngajelemakeun ka Marni teh. Mah atuh datos kieu. Salah abah. Ari salahna nya na make dibikeun ka jelema kitu, abah gaduh hutang. Nyarita ka abdi. Erek dipangmayarkeun, pangmayarkeun. Sabaraha hutang abah teh? 34.000. Alah, geuning gede. Jadi teu sanggup. Ari sanggup, nya sanggup bah. Di kumaha we carana mah dicicil. Nya eta bah kita dina mah rek nyicil. Ngan keukeuh manehna teh menta si Marni. Nya dibikeun ku abah teh. Ai. Nah abah bet yen teh nyeureun ka abdi. Bongan we nya make nyarekan ka abah. Lucu oge abah mah. Nu penting bah ayeuna mah abdi rek kieu we. Lamun engke Marni datang ka dieu, pangbejakeun Dadang ka dieu kitu. Kalayan Marni kudu nepungan ka Dadang. Naon hubunganana? Ai itu abah can ngarti keneh. Abi teh ya hubungan jeung Marni teh bah. Dasar kokolot begog. Ai. Nabeut nyarekan ka abah. Lulus tunyum. Moal dibikeun heula anakna oge. Nah, atuh make kumaha nimikeun ka batur. Mas bah, balik ah.
Ayeuna mah Marni teh milik akang. Rika Pungkur, Lain baheula mah. Nya, geus wareg sagala rupa di sana ku akang ka kota. Wareg. cekap. Anaya kene pamunut hiji deui. Naon? Abi hoyong enggal-enggal diuikeun ka Abah. Hai. Kumaha? Sok rupa-rupa Marni mah. Yeuh. Kapan ieu teh geus jadi salaki Marni akang teh? Tapi kan can ditikah. Bener geus dikawin. Kapan geus dipasrahkeun ku Bah Asik teh? Sasatna mutlak eukeun akang. Hai. Abi teh satuju, abi teh ridho. Pokona masa bangsana ayeuna. Abi hoyong enggal diwangsulkeun, hoyong enggal diuikeun ka Abah. Karunya Abah sorangan cuang jeung di imah. Kawas budak. Nama kenyebutkeun kawas budak. Yeuh, Marni. Di situ nyaho akang teh geus nyubadanan bapa maneh. Bah Asik teh ku akang teh geus disubadanan. Sagala rupana pakaianana, duitna, nepikeun ka hutang-hutang dilunasan. Tapi kan abi teh kitu. Tapi kan abdi mah lain jelema pidunya. Assalamualaikum. Juragan. Duh, si Karsi datang tuh. Bukakeun 8 tojung. Isi nabi mah cacan kenal. Daguan atuh di dieu. Nah, mending ngamplang ti lembur teh Karsi. Aduh, juragan abdi mah meni lieur di lemur teh. Seur pisan hama warang. Sok buru. Ayeuna aya itu tuh, aya juragan istri. Nu mana ting ningating. Meni asik. Nepangkeun juragan. Saha? Ada anu jarangan bikarsih teh. Nepangkeun Murni. Larasnya bongkena jenengan anake meni Murni, Marni sae pisan. Marni Murni jenengan teh. Hari neneh mah Marni, tapi sok disebut Murni. Nepangkeun juragan mudah-mudahan sing betah di desa sareng ibi. Geus lah Karsi ka ditu heula tuh. Salinan pakaian kalah kalebut ngobrol. Sanes juragan sono atuh da. Aduh. Atuh juragan banyak terus lari ngaduda sagala pri bakal pageye. Gandeng. Ari nyarita teh kumaha datang-datang geus ribut we. Aduh duka teuing teh resah pisan. Anu saya juragan. Geus, junge ka ditu ka dapur heula sorangan. Baras beres sadiakeun dahareun. Mangga juragan ke. Bibi ge karesan nyanak peuteuy, nyanak jahat. Lain jahat meureun. Tata jahat, nyanak sintrong. Atuh kanggo juragan istri aya. Tong. Naon? Tong. Tespong meureun. Syukur ari bareng ngarti mah. Abi mah da kapungkur ge tos ngartos, cenah juragan tos aya hieur-hieur bade gaduh bojo engat. Bibi mah tos ngarti baheula ge juragan, nu matak ayeuna nyayogikeun tong. Ida. Sakitu geus tetuk huis. Masih keneh we hayang kana.
kita lah mesti nggak tutup kuis ke. Itu. Heh, kayak kadinya lah mengpeng. Sok yang seri jadi nate. Peperihan aing. Sajen menang jodoh. Kang Omon. Dah, tukang puut. Tapi kajen. Nah, anu penting mah aing asal suka, asal senang, asal suka, asal pada. Karsi, buru atuh mau cai teh ka dieu teh. Cenah, tadi nyari tos aya juragan mah. Sadiakeun dina meja makan atuh kadinya kamerek dahar naon teh. Mangga juragan sing ganteng we lah di dina naha. Heh, geus sing jongjon. Ini mah dia nyerangkeun ti katebihan. Waas. Nya eta kuasa teh Gusti, lagu. Geus tutup kuis. Aya bahan ribut isuk-isuk teh. Ngeunah sagala-galana. Buru Karsi, kumaha teh teh? Teh bayang rek ditaong si Angke mah. Keun. Bener aing geus nyaho kodonganana belah kidul. Maaf ya. Juragan aden kepo. Nikah deui ka juragan istri Murni. Marni. Putra Nabah Asik teh tuh. Aing. Hayang seri. Sabaraha dinten dia juragan? Kareke 18 poe. Nyadong deh ari bibi mah ngiring sono. Ngiring betah bibi mah. Sok teh kabayang ari nu anyar panganten. Emut zaman bibi baheula neneng. Ari emutna kumaha? Nah, bibi mah baheula. Malaman pertama teh. Cai. Eta mah duka teuing. Aya nu sigareong. Mimiti sigarase. Karos kumaha handal di mah teu acan naon. Nikah ge teu acan. Oh, tapi kan bae kade eta mah juragan kepoh masuk. Cai, salah laur bibi mah. Eta emut bibi zaman baheula teu nek bibitaan. Kapungkur zaman mimiti. Tepung jeung manehna. Petingan pertama, aduh, aya eta mah galaser leungeunna ka indung suku. Ari teras galaser deui nyaka memuncangan. Naik deui. Kana naon? Kana bibi. Ari bibi waktu harita kumaha teh? Bibi mah bareng nyeng-nyeng we. Cek yang demi kikilan. Getek. Nya getek teh dilampaan gitu ku pamaget panamean. Eta mah naik deui. Kana ceceklok. Ngageleser lalaunan. Naik deui. Kana naon sih? Kana ping. Aduh, eta mah duka neneng 5 jam. Nah, udah 5 jam teh. Ya balasku kitu we. Galaser deui tina ping-ping teh. Taliwat katulun. Bibi mah nyarita teh nu lain-lain. Laras ya mana neng? Eta mah barang mobil bade ngalangkung ka Gunung Sakembaran.
Masya Allah Akbar. Turun deui. Kana naon? Kokan. Tawantuna neneng matak oge. Ari parantos kitu. Kateng biurkeun kainget bikain age. Eta mah cek peribahasa ruku padung rop kulemah oge moal pikeun ka poho bibi mah nyaan. Ari tina ceceklokan. Naek neneng. Eta mah dukar teuing. Benih hebat naekna teh. Kana pring-ping deui. Ari tina ping-ping. Naek, berat naek ana mah lungsur. Lungsur naek. Tina ping-ping tah neneng. Kana naon bibi? Sok abdi mah sok ieu sok penasaran. Tina ping-ping teh neneng. Nah, akara celemok teh. Kana naon celemok teh? Nah, karir celemok teh. Kana pepet deui. Si bibi mah nyarios teh ka mana wae. Marni. Kah, kantosan sedapnya di sahur. Mangga neneng mangga, kayak orang teraskeun di tatarelekan. Aya naon? Kumaha tuh kalah kalau bal ngobrol. Susah tuh geus loba ngobrol kitu mah. Atuh piragi ngobrol sakedap, senang dikarti sono we atuh. Buah neme patepang. Sono tinggal sono, tapi ulah pikeun kapok kada jadi salaki. Ngobrol naon biar teh? Henteu biasa we. Nyarioskeun soal di kampung. Tenan naon. Ngan ieu. Ari di dieu mah Marni ulah disaruakeun. Harkat derajat babu teh teu sarua jeung harkat derajat urang. Ulah sok dibere hate sok kana gua pejit. Tapi kan sifat jalmi mah teu aya anu luhung. Ceuk saha? Lamun juragan aden kepoh di dieu, sifatna jelema anu pangagung anu pangluhurna, anu ngawasa ieu daerah nepikeun ka disebutkeun sarua harkat derajat jeung babu. Tidak usah. Tetiasa Mar. Akang mah geus leuwih ti saha di dieu mah. Geus moal aya nu ngungkulan deui. Tanah nu belah kidul geus dibeuli kabeh ku akang. Tanah nu belah kaler geus dibeuli eta ge ku akang. Ayeuna lajeng ka pasar bari ngagaleun naon? Heuh, poho deui. Ayeuna mari ka pasar lain. Geus we tong mitahan si Karsi. Ku Marni we sorangan. Ngagaleun naon atuh artos sakieu? Ye. Pamalikeun peda 2 siki we tong loba teuing. Pada 2 siki. Beas 12 liter. Lajeng? Daging weh 4 kilo. Lajeng? Jeruk nipis 8. Lajeng? Kecap 2 botol. Atas? Geus teh sakitu lah. Nya. Dah, urang ngirit lain nama. Lamun teh ngirit urang teh bisi ngawawoy ting duit. Antukna urang moal jadi jalma beunghar deui percuma.